sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Nya naon atuh teh? Pangna iluk inung si laing diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kita nunduk rana atuh Kadenge naon eta ku si laing kadenge bubuyus ya. Bieu ngomong. Nah, kumaha be teh Pak? sakali deui cenah. Dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si laing. Kumaha? Ku kupingan bapak palai garwaan deui, ha? Cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh, ha? Bade mogor teh. Dek mogor, cing kanya komentaran kanya dageus gede urang teh tah kitu ari eta awewena teh urang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum. Geus aya nu dicita-cita. Tah di eta pertapan teh aya mawar bodas. Waduh. Ku dewek dek dijugjug. Kolot eta make jeung mawar bodas teh alah. Dek mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah sanapi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugan anu kolot henteu nyusul. Anu kolot teh di mejaan ku batur. Oh kitu. Tah kitu deh. Menta dianteur ka lain dewek dek bojoan deui. Komentar si lain kumaha? Idem. Sok teh aka. Idem ngiringan wae ka aka. Idem. Ayeuna mah zaman demokrasi heuh. Terbuka. Masina baheula demokrasi teh disimpingan, disunatan. Tapi punten ye, sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang. Kumaha cek si lain? Henteu abdi mah teu satuju. Naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh, heuh abdi teu satuju. Sabab? Tos aya sabab. Moal pati-pati atuh. Logikana oge atuh da. Ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo. Nya benar. Artinya bapak itu tidak nalipak maneh. Jadi nurus tunjung. Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur teu nilik kaayaan. Ku barudak ngora mung eleh peta. Ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta. Aduh, hayang kanu ngora deui. Bapak bade garwaan deui, ma oge can disenangkeun ku bapak teh. Cacak hiji teh. Bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak. Hese neangan pandingan. Hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan. Nya mesti kene geus kumaha lah. Yuswa jauh jeung bapak. Jeung Dewi Nunuk satak saeutik. Ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar, Nya berpendidikan da. berpendidikan. Goreng-goreng anak raja. Anak yang ke orang pertapan deui nya. Ku emak bade
ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti Pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana malana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus teu eueuh tuturkeuneun anak nyeuceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek eueuh haji apo pantes segala aya sedengkeun rarai percis emer bahe nyuruh video gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacidan moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak gara sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh di mana bapak ayeuna kotor anggeanana emak sakaligus jadi babu pe hadap asor kari-kari ku bapak ieu rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus Mar ulu can pernah kadang kasar ngomong oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu moal teu puas barentik curug leres teh Kang da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sare disebut biji teh bea bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan deh gitu ilmu ajum ilmu lilin asal jauh jeung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun Kang tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh sok jeung nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak tah kata ya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kenyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah ai di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh soal tangkal jauh mah teuing teh
tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalawanyoan kita nafsu teh mending ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak didekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame akar jame jame nu kitu we nu gulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmet goblok sia bobogaan tiwul wacana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangnyannungkeun geuning eta pipi kagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur pakai ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan galudeungnya wa antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet daun jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan sia init aing deuleu antep we ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana